Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Muhammad Jidan di kelas 11 AK2. Di dieu Abdi bade maca carpon nu judulna Ngudak ka Naraka. Kenging Rizky Prasasti Anwari. Boim 21 tahun pangamen. Poek peuting beuki poek. Peuting mongkleng langit beuki mongkleng. Bulan musna manusia tibera. Bentang nyumput dina mega. Ronda pere ngajaga. Tah kitu jampe-jampe nama. Inget keneh da nya atuh kapan uing ge aya basa harita adang ngadadarkeun rencana ka Bani. Bani tatangga adang. Manehna geus ahli dina widang maling. Cek Bani kudu maca jampe eta heula memeh maling teh supaya aman. Tuh tingali Bani ge hasil wae. Radio, DVD, HP, tuk nepi ka TV LCD ge kakarat ku Bani. Tah mun rek maling dinya mah weh di komplek pentas cek Bani dinya mah babari satpamna aki-aki nu sakepeung tara ngaronda. Liwat 5 menit uing di dieu. Nangtung gigireun tembok nu jangkungna 2 kalieun awak uing. Ti koro karasa garing. Kesa ngucur ngadegdeg kana keteug. Jajantung nu beuki rateug. Hate tawigur. Pikiran ngacangcang morejaga antara sieun jeung kahayang. Ras inget bapa nu keur geuring parna. Ras deui inget ka Ici nu hayang dikawin gara-gara. Kudu kumaha deui atuh boim teh bapa Ici geus kagok akang geus kagok di dieu. Tinggal sasabaraha leungkah deui. Bae da teu hese Ici, tugas akang mah ngan ukur ngadagoan bari ngajaga kaayaan sakuriling ieu imah. Nya Ici leures kitu. Bisi aya nu ngaliwat, bisi aya nu nempoan. Komo satpam mah Ici ulah aya ulah nyahoeun. Tah Ici ge meunang tugas ti akang. Tugas Ici mah ngadoa jeung sabar we doakeun akang meh hasil, meh salamet urang kawin Ici. Urang kawin mun teu ieu hasil mah kapan eta nu ku Ici pikahayang teh lin. Matakna sabarnya Ici dagoan akang doakeun. Bapa sing kuat. Uing kedap deui nebus ladongna. Pa mugi engke enggal damang ari tos di landong mah amin. Ari jajak mah bapa tiasa maturan uing ka KUA mun teu uing jadi ka Ici. Bade saha atuh mun lain bapa nu maturan. Ema tos teu aya di kieuna. Ari uing pan anak hiji-hijina sing kuatnya pa antosan. Maling, maling. Eta gogorowok bijilna ti imah eta pisan. Reuas kacida si Ici bapa laleungit kagareuwahkeun ku nu gogorowok. Teu eureun-eureun heungak napas mirig ketuk jajantung ngabarentakeun pangeusi dada. Leuleus Icih awak leuleus. Los si Adang di beh juru tembok. Uing nyemperkeun mantuan turun. Buru Dang buru sora jeung awak uing sarua ngaleuteur. Si Adang nincak tatak uing. Jleung weh. Buk Adang ngababuk puhu ceuli leus poek peuting beuki poek. Leungit beuki mongkleng. Uing ngagoleur. Ieu katewak, maling katewak. Gorowok Adang dituturkeun
ku sora leungeun jalma luluhur hulu. Beuki lila beuki riab. Siksa we siksa tuman lah taranjangan. Talian tah talian. Duruk we duruk. Sora jalma sakomplek teu eureun meupeus peuting. Sababaraha jalma najongan. Ngaleuyeukkan dihudangkeun dijeungeut ditepeunggelan dihudangkeun dikeukeuyeung diteunggelan deui. Nu sejeuna nanggoran batu kana sirah. Kana angeun. Nyeri icih nyeri. Jalma beuki lila beuki loba. Uing teu walakaya biwir hese nyarita. Buk poe jol bapa ngahareug. Buk mongkeleung jol icih ngaguk-ngaguk. Buk buk duanya sarua hideung. Adang 23 tahun dagang asongan. Uing ngaleungkah teu leumpang. Kebat teu kepat. Murus si Boim nu keur dikakaya ku warga. Beungeut si Boim ngagurilap. Getih nu mulas beungeutna. Mencarkeun cahaya bulan purnama. Dina pipina narapel keusik jeung karikil. Bajuna leupas. Saroeh si Boim ngaleumpeureuh. Hampura Im hampura. Ceuk uing bari leos. Sora-sora eta teu eureun ti gogorowok. Duruk paehan talanjangan. Nu sejen beuki maceu. Nu ukur lalajo mike milu riweuh. Ibu-ibu narurutan biwir. Barudak narutupan panon. Geus liwat ti saminggu. Uing nyerahkeun diri ka kantor polisi. Uing teu kuat dikukuntit ku rasa salah. Almarhum si Boim maot disiksa warga alatan kalakuan uing. Uing ngaku yen uing nu maling harita. Lain si Boim. Si Boim mah ngan ukur pipilueun. Uing nu mawa. Uing ngajak milu ge alatan hayu diolo. Uing ge nyaho si Boim butuheun duit gede keur meuli ubar bapana. Nak rek meunang ti mana atuh Im. Bati ngamen mah teu sapira moal kabeuli kana ubar-ubar acan. Katambah si icih kapan hayangeun dikawinlin. Rek neangan gawe di mana. Ijazah ge kapan teu boga. Boro-boro baheula uing jeung manehna bisa sakola. Dahar ge sakepeung biheung manggih nya sakola mana nu daek narima uing jalma manehna harita. Nya saha jalma nu rek hat nanggung biayana. Kapala sakola, walikota, bupati, presiden, wadul. Manehna kungsi nolak harita tapi uing keukeuh mamaksa. Pamajikan uing si Tina rek ngajuru. Kapan biaya ngajuru teh teu murah. Rumah sakit mana nu daekeun gratis. Kapan si Boim ge ngahoyeun bapana teu bisa asup rumah sakit lantaran jalma teu boga. Naha nya Boim tega kitu ningali pamajikan uing ngajuru di imah. Nya saha atuh nu rek mantuan ngajuruna. Leuheung mun bisa. Mun teu kaluar kumaha. Mun pendarahan kumaha. Mun pamajikan uing maot kumaha. Orok uing maot kumaha. Antukna si Boim daekeun. Puguh atuh. Sobat tilu leutik. Moal nya teu daekeun mantuan mah. Sugan tea ku nyerahkeun diri ka polisi teh bakal tentring. Da henteu atuh pasualan teu enceureun seumeut dieu.
Dina sidang uing ngan meunang vonis hukuman penjara 4 tahun. Teu sarua jeung nu dipikahayang. Uing sabaraha kali menta hukum mati, tapi hakim teu mikeun wae. Da nya atuh hirup ge tanya gunana. Ayeuna sakabeh nu dilembur pasti rujiteun ka uing. Bapa si Icih komo tina mah. Kamana atuh engke uing mun geus bebas di penjara. Saban peuting uih teu bisa sare. Bijil si Boim. Bapa si Icih si tina rumah sakit sakola jeung biaya Gusti naha uing bet kieu lalakonna. 4 tahun nu ngalembat jeung karasa berat. Geus liwat. Uing tobat, uing rajin salat, tapi ieu lain rek nyaritakeun lalakon uing. Heun bapa-bapana si Boim. Sanggeus kaluar ti penjara, uing manggih kahirupan nu anyar. Purah jaga masinggit si tina. Pamajikan teung di mana. Panungtungan panggih teh pas uih di penjara we. Manehna datang mawa orok uih jeung salakina nu anyar. Keun bae. Uing jadi purah ngajanggaan masinggit, tapi geuning hirup sehat nu teu karasa nikmat saban poe, saban isuk, saban sore, saban peuting uing ditutur-tutur ku bapana si Boim. Kamana bae ti masinggit ka kebon, ti kebon ka pasar. Bapa si Boim aya. Najan rada angan. Beh ditu tuh pentaseun uih. Teu daek kukumaha. Ukur nangtung bari mancrong ka uing. Panonna beureum hurung nya uing nyaho. Manehna kanyerieun puguh atuh budak sikina maot. Alatan uing. Uing hayang minta pangampura, tapi rek kumaha manehna jiga nu embung nyarita. Unggal rek disamperkeun manehna leos. Duka ka mana kitu jeung kitu saban poe. Nepi ka peuting ieu uing di dieu, di sisi jandela. Bapana si Boim di ditu, katempo tina jandela. Dihareupeun masigit. Mun kitu mah uing moal tingtrim. Uing kudu ngageuskeun ieu lalakon. Uing teu kuat tuluy-tuluyan diudak ku rasa salah. Tuluy diudak ku bapana si Boim. Nya mending paeh. Eta sigana kahayang bapa si Boim teh. Uing paeh moal heueun atuh ari uing paeh mah manehna nunutur keneh wae mah kapan punah mun uing paeh ge. Tapi kumaha mun manehna engke paeh. Atuh papanggih deui di sawarga teh. Jaba meureum moal aya manehna wungkul. Si Boim almarhum lah angger moal tingtrem hidup uing. Leng nempeuk kaluar tina jendela jentul deui. Uing kudu ka naraka. Kapan nya? Saha nu hayang ka naraka? Eueuh. Kabeh ge paheula-heula hayang ka surga. Sawarga. Kitu deui bapana si Boim. Hayangeun ka sawarga moal henteu ret ka jandela. Bapa si Boim masih keneh ngabedag uing neukeulkeun tungtung peso. Kabeheung sorangan. Bapa si Boim katingali gogodeg. Sret uing meset beheung sorangan. Ting beleuseut beurit si Tina seuri. Si Boim seuri, si Icih seuri.
Puas Pak, puas. Yeuh, sakian uing paeh. Ieu nu ku Bapa dipikahayang teh Lin. Punah Pak, punah. Geus tong nu nutur wae. Hampura uing Pak, hampura. Cek Haji Asep. Nu pasti ka neraka jeung moal ditarima di sawarga mah nyaeta jalma nu bunuh diri. Samemeh dunya poek, mongkeleng uih nempo Bapa Boim. Milu meset beungheulna sorangan bari tuluy seuri recup poek. Sakitu nu bisa abdi caritakeun. Mohon maaf bilih aya kasalahan ucapan, kata, atawa kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.